boga milik boga sawah mending keneh di pelakan naon tah cek nyai mah. Cek nyai mah asa mending pare Kang. Cek akang mah mending keneh melak jagung nih keur usum ayeuna teh. Teu bisa Kang, cek nyai ku pare. Coba pare mah urang teh bisa mere kolot, bisa mere dahar budak, kan urang ge Kang dahar teh tina pare Kang. Tinggal di tetangga panen rata-rata panen jagung keur ekspor impor ayeuna teh alus hargana jagung teh. Teu bisa Kang. Yeuh pare mah masuk kana 9 bahan pokok. Teu bisa kitu eta mah lagu sembako mah. Ieu mah jagung asli nyata. Murah dijual mahal, ekspor Cek impor. nyai ge mending keneh pare Kang sarua pare ge bisa Ih. diborong ku bulogna. Teu bisa kitu nyi, ari jagung mah tere. Akang teh kepala keluarga kudu nurut jagung, Ah cek jagung. nyai pare. Yuk urang tanyain ke PRT gerak. Hayu. Tuh PRT. Mana? Tuh. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naraon atuh ya teh? Iya PRT nuju nyaritakeun pesawahan ieu teh pepelakan. Ari cek abi mah PRT boga sawah teh aya di pelakan jagung. teu tiasa kitu Pak RT, ari sawah mah di mana-mana ge ku pare nya. Ari pare mah panginten tiasa masihan sepuh, kurang kali tiasa tuang. Tetanggi tiasa kepasihan. Kumaha tah Pak Tuh RT? bisa kitu nyi. Pare Akang. Nyai sing nurut, akang kepala keluarga, cek akang jagung. Cek nyai pare Akang. Jagung mah keur ekspor impor gede. Pare Akang. Apa kira? Ya teh sawahan nu mana? Iya mah Pak RT, urang teh keur ngalamun, lamun boga pasawahan hektaran. Tah kitu solusi Pak RT mending keneh naon alusna. Oh, gitu. Ayeuna mah kieu we solusina. Dua anak asup ke rumah sakit jiwa. Assalamualaikum.